Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tepang deh sareng Abdi Muhammad Harsyarandiansyah di kelas 12 IPA tilu. Di dia Abdi bade ngajelaskeun pangajaran anu katilu ngeunaan resensi. Resensi tina bahasa Walanda nyaeta Recensheid, atau dina bahasa Latin resensi, recensie, jeung referende. Resensi teh nyaeta ngajen atawa metakeun kana hiji karya seperti buku, film, atawa pitononan drama jeung musik atawa konser. Pembahasan salajengnya nyaeta resensi buku. Nyaeta nyaritakeun isi buku, boh kaunggulan, boh kahengkengeunana, sangkan jadi informasi keur nu maca. Teras aya oge resensi film. Ringkesana, sinopsis, guluyeur carita film, kaunggulan jeung kahengkeunana sarta netekelkeun nu ngagarapna ti mimiti sutradara, produsen, aktor jeung aktrisna. Ngarasensi pitontonan drama atawa musik, panikeun kana pitonana, kaunggulana, boh kahengkerenana. Tah ieu tujuan resensi anu kahiji mikaweureuh ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeurana buku atawa film nu diresensi. Anu kadua mikaweureuh kasang tukang jeung alesan digelarkeunana hiji karya. Anu katilu nguji kualitas hiji buku atawa film ku cara dianalisis kaunggulanna jeung kahengkeranana. Anu kapamungkas nyaeta kaparing gambaran kapamaca atawa kanu rek lalajo ngeunaan hiji buku atawa film secara singget. Aya oge mangpaat resensi, ngasongkeun informasi ka masyarakat ngeunaan buku atawa film kepangan lebih mana kaunggulan jeung kahengkeranana. Ngajak masyarakat pamaca atau nu sok nonton sangkan milu ngajeun jeung mere timbangan kana eusi buku atawa film. Teras struktur resensi anu kahiji identifikasi karya, anu kadua ringkesan carita, anu katilu tilikan eusi, jeung anu pamungkas atau anu kaopat nyaeta panutup. Langkah-langkah nulis resensi, anu kahiji wanda buku atau film nu rek diresensi fiksi atau non fiksi, anu kadua nuliskeun identitas buku atau film, anu katilu medar ngeunaan eusi buku atau film, anu kaopat medar ngeunaan kaunggulan jeung kahengkeranana buku atau film, anu kalima medar ngeunaan mangpaat tina buku atau film eta, jeung anu pamungkas nyaeta ngajudulan resensi. Mung sakitu wae anu tiasa ku abdi dijelaskeun, kirang langkungna abdi nyuhun dihapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.